Wilujeng enjing pemirsa patepang desa Rengsin Kuring Nadila Sri Ramadan dina warta basa Sunda. Warta dina dinten ieu nyaeta ngeunaan musibah banjir bandang anu narajang wewengkon Bandung Kidul. Khususna di Kecamatan Dayakolot dina dinten Rebo wengi kaping 26 April 2020 Ieu banjir disababkeun ku hujan ageng anu turun ti sonten ngabaluarkeun walungan Citarum meluap. Dumasar kana laporan ti BPBD, cai mimiti naik ka pamukiman warga sekitar tabuh 8 hongi kalayan luhurna cai ngahontal hiji dugi ka 1,5 meter. Ratusan bumi kakeueum tur warga anu aya di wewengkon rawan banjir kapaksa ngungsi ka tempat anu langkung aman, sapertos masjid sareng kantor desa. Pemerintah daerah parantos ngirimkeun bantosan mangrupi katuangan, tenda darurat sareng obat-obatan. Teu aya korban jiwa dina ieu kajadian, nanging karugian materi ditaksir ngahontal miliaran rupiah. Pamirsa, pemerintah setempat ngahimbau ka sakumna warga supados tetep waspada, khususna anu cicing di sisi walungan. Jalaran prediksi cuaca nembongkeun hujan masih bakal turun dina sababaraha dinten kapayun. Sakitu warta anu tiasa kasangemkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.